Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kumaha damang mugia urang aya dina kawilujengan. Tepang deui sareng Pak Parman dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan latihan ulangan harian bagian kahiji pangajaran kahiji anu judulna Kaulinan Barudak bahasa Sunda di kelas 5. Yuk diajar online. Mangga nu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun wilujeng ngerjakeun. Latihan ulangan harian. Anu kahiji pilihan ganda. Pilih salah sahiji jawaban anu benerna. Soal anu kahiji. Kaulinan jajampanaan asalna tina kecap jampana. Nu hartina ieu dihandap iwal atanapi kecuali titik-titik. A. Alat paranti ngagotong nu gering. B. Alat paranti ngagotong nu maot. C. Alat paranti ngagotong budak sunat. D. Alat paranti ngagotong pare. Anu kadua, ieu dihandap nu teu kaasup kana ngaran kaulinan barudak nyaeta titik-titik. A. Alung boyong. B. Babandringan. C. Sasalimpetan. D. Peureum hayam. Anu katilu, kaulinan anu khas diulinkeun ku barudak awewe nyaeta titik-titik. A. Ucing sumput. B. Beklen. C. Pepeusingan. D. Kukudaan. Anu kaopat, kaulinan anu khas diulinkeun ku budak lalaki nyaeta titik-titik. A. Oray-orayan. B. Sondah. C. Ngadu kaleci. D. Pakaleng-kaleng agung. Anu kalima, kecap barang anu aya di dapur nyaeta titik-titik. A. Tipi. B. Panci. C. Katel. D. Kompor. Soal anu kagenep, kecap barang anu nuduhkeun sasatoan nu sukudna opat nyaeta titik-titik. A. Oray. B. Ditinggi. C. Hileud. D. Ucing. Anu katujuh, ieu dihandap anu henteu kaasup kalimah pangajak nyaeta titik-titik. A. Cug atuh geura nyumput. B. Yuk urang jajan heula. C. Hayu urang miluan hom pimpah. D. Urang oray-orayan yuk. Anu kadalapan, Rani ngajak Wati kerja kelompok. Eta kalimah lamun dirobah kana kalimah pangajak jadina kieu. A. Wat, Ran, urang kerja kelompok yuk. B. Wati, urang kerja kelompok yuk ceuk Rani. C. Rani, urang kerja kelompok yuk ceuk Wati. D. Wati jeung Rani keur kerja kelompok. Anu kasalapan, naon sababna oray-orayan teh ulah ka sawah? A. Sabab di sawah loba nu keur dibuat. B. Sabab di sawah loba nu keur arulin. C. Sabab di sawah loba nu keur sedeung beukah. D. Sabab di sawah loba nu keur mandi. Anu kasapuluh, oray naon anu aya dina kakawihan teh ulah ka sawah. A. Oray sawah. B. Oray laut. C. Oray bungka. D. Oray welang. Pancen anu kadua nyaeta bagian esei. Jawab kalawan singget. Anu kahiji, tuliskeun 5 rupa ngaran kaulinan barudak. Anu kadua, naon sabab oray-orayan teh ulah luar leor ka leuwi. Anu katilu,
Tuliskeun 5 alat anu biasana aya di imah anu kaasup kecap barang. Anu kaopat, jieun kalimah make kecap hau, suluh, seeng, jeung cangkir. Anu kalima, jieun 2 kalimah pangajak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran basa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Hapunten bilih aya kalepatan, mugia aya pangpaatna. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.